Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib naon aya lama nganyahokeun si jalma annahu kana sanyana kang renceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta yasmaunya faatan itu Nabi fi fasdil qada dina mutuskeun hukuman fi qada itu geusna dina ngahukuman al fasili anu mutuskeun itu qada bainan nasi anu tetep antara manusia. Ruwiya diriwayatkeun naon anna usahanya kalakuan sareng tingkah eta ida jamaah di mana-mana ngumpulkeun saha Allahu Gusti Allah annasa ka manusia fi su'idin dina palataran wahidin anu sahiji itu su'id yaumal kiamat dina poe kiamat akbalat maka narima naon anna rusul ya kabuhana tumpak naon baduha sapalihna itu nar ba'don kana sapalihna deui wa khazanatu sareng ari juru kuncina itu nar eta yakufu na nyegah itu khazanah ha kana itu nar ari nasi ti manusia wa hiya sareng ari itu nar eta takulu nyarita itu nar wa izzati rabbi demi kamuliaan pangeran kami la yukhliyana yakti ngosongkeun nyaan itu rabbi baini sareng ka kami baika kami wa baina azwaji sareng antara pamajikan kami fayaqulu tuluy nyarita itu khazanat laha ka itu nar waman eta saha jalma azwajuki ari pamajikan anjeun patakulu tuluy nyarita itu nar kullu mutakabbirin ari ieu eta saban-saban jalma mutakabbur jabbarin anu papaksa itu mutakabbir fala yazalu mangka teureun-eureun saha anasu manusia yang muju campur sahabaduhum sapalina itu nas pibadin dina sapalina deui alfa amin dina 1000 tahun wallahu ta'ala sareng ari Gusti Allah ta'ala eta lain kalimuhum teu ngadawuhan itu Allahum ka itu nas kalimatan kalawan kalimah wahidatan anu sahiji itu kalimah payastadu tuluy narima banget naon al haulu pakewu ala ahli mauqif ka ahli mauqif hatta yatamanaw nepi ka ngarep-ngarep itu ahli mauqif al insirofa kana budalan min hadhil mauqifi tina ieu tempat cicing walau ila jahannam sanajan kabuktosan itu insirof eta kana neraka jahannam payaqulu tuluy nyarita sahabat duhum sapalina itu ahli mauqif libadin ka sapalina di idhabu kudu ini taranjeun kabe ila abikum ka bapa aranjeun kabe Adam tegasna Nabi Adam payatun tuluy datang itu ahli mauqif payatuna tuluy datang itu ahli mauqif Adam maka Nabi Adam fayaquluna tuluy nyarita itu ahlul mauqif ya abal bashar hei bapana manusia al amru ari urusan alaina ka kami eta syadidun anu berat wa anta sareng ari anjeun eta allati jalma khalaqo anu ngadamel ka anjeun saha Allahu Gusti Allah biadihi kalawan kakawasaanna itu Allah wa asjada sareng marentah sujud itu Allah laka ka anjeun malaikatahu ka pirang-pirang malaikatna itu Allah wa nafakha sareng niup Allah fi ka di anjeun min ruhihi tina ruhna Gusti Allah ispa muga nyapaatan anjeun lan napikeun kami fi faslil qada dina mutuskeun hukuman ispa muga pamentakeun sapaat anjeun lan napikeun kami ila rabbika ka pangeran anjeun liuk dia karena ngahukuman itu robi bayanana anu tetep antara kami fayaqulu tuluy ngadawuh itu Nabi Adam lastu lain kami eta hunaka tempat syafaat ini sanyana kami eta qad ukhrijtu eta qad ukhrijtu nyata dikaluarkeun kami minal jannati ti sawarga bi khotiatin ku sabab kasalahan wa annahu sareng sanyana kalakuan sareng tingkah eta laesa henteu kalakuan sareng tingkah eta yuhimu ngabingungkeun ka kami al yauma dina poe ila nafsi angin naon diri kami walakin alaikum sareng katapina kudu netepi aranjeun kabeh binuhin kana binu fa innahu mangka sanyana itu nuh eta awalul mursalin kawitanana anu diutus kabeh payatuna tuluy datang itu ahli mauqif nuhan ka nabi wa yaquluna
Fa wa yaquluna sareng ngadawuh itu ahlul mauqif lahu ka itu Nabi Nuh ispa muga pamentakeun syafaat anjeun lan napikeun kami ila rabbika ka pangeran anjeun liuk dia karena ngahukuman itu Robbi bainana anu tetep antara kami. Fayaqulu tuluy ngadawuh itu Nabi Nuh lastu lain kami huna eta hunaka tempat syafaat ini sanyana kami eta da'watu ngadua kami dawatan kalawan doa ugrikot anu dikerem saha ahlul ardi ahlu bumi wa innahu sareng sanyana kalakuan sareng tingkah eta laisa henteu kalakuan sareng tingkah eta yuhimu ngabingungkeun ka kami al yauma dina ieu poe ila nafsi angin naon diri kami walakin itu sareng tatapina datang walakin itu sareng kudu datang sareng tatapina kudu datang aranjeun kabeh Ibrahim ka Nabi Ibrahim ala di anu ittakhoda ngajadikeun hu ka itulah disaha Allah Gusti Allah khadilan kana kakasih fayatuna tuluy datang itu ahlul mauqif Ibrahim ka Nabi Ibrahim fayaquluna tuluy ngadawuh itu ahlul mauqif ispa muga pamentakeun syafaat anjeun lan napikeun kami ila rabbika ka pangeran anjeun liuqadiya karena supaya ngahukuman itu Robbi bayanana anu tetep antara kami. Fayaqulu tuluy nyarita fayaqulu tuluy ngadawuh itu Nabi Ibrahim lastu lain kami eta hunaka tempat syafaat ini sanyana kami eta qad kadabtunya tangah bohong kami fil islami dina Islam salah sakadabatin kalawan tilu pirang-pirang bohong wahya sareng ari itu salas eta qauluhu dawuhanana itu Nabi Ibrahim ini sanyana kami eta sakimun anu gabuh wa qauluhu sareng dawuhanana itu Nabi Ibrahim bal fa'ala balik geus migawe hu kana itu ngaruksak patekong saha kabiruhum anu gedena itu asnam hada anu ieu wa qauluhu sareng dawuhan Nabi Ibrahim li imraatihi ka istrina Nabi Ibrahim annaha sanyana itu imroah eta ukhti dulur kami walaysa sareng teu kalakuan sareng tingkah eta yuhimu ngabingungkeun nikah kami al yauma dina poe ila nafsi angin naon diri kami walakin utus sareng tetapina kudu datang aranjeun kabeh Musa ka Nabi Musa aladi anu kalama ngadawuhan hu ka itulah disaha Allah Gusti Allah takliman kalawan ngadawuh fayatuna tuluy datang itu ahlul mauqif Musa ka Nabi Musa fayaqulu tuluy ngadawuh itu Nabi Musa lastu lain kami eta hunaka tempat syafaat ini sanyana kami eta kotal tumaihan kami nafsan kana awak-awakan bigori hakin kalawan teu aya hak laisa henteu kalakuan sareng tingkah eta yuhimu ngabingungkeun ka kami al yauma dina poe ila nafsi angin naon diri kami walakin utus sareng tatapina kudu datang aranjeun kabeh Isa ka Nabi Isa ruhallahi tegasna ruhna Gusti Allah wa kalimatahu sareng kalimullah payatuna tuluy datang itu ahlul mauqif ka itu Isa payaqulu tuluy ngadawuh itu Isa ini sanyana kami eta utu khottu eta utu khitu geus dijieun kami wa umi sareng ibu kami alihai di kana dua pangeran min dunillahi halna ti salianti Gusti Allah wa ini sareng sanyana kami eta la yuhimu eta la yuhimun teu ngabingungkeun nikah kami al yauma dina poe ila nafsi angin naon diri kami walakin araaitum sareng tatapina ningali aranjeun kabeh ingkana lamun kabuktosan di ahadikum eta tetepikeun salah sahijina aranjeun kabeh naon bidoatun banda aja'ala tuluy ngajadikeun itu ahad kana itu bidoa fikaisin dina kantong summa khotama tuluy ngecap itu si ahad alaiha kana itu bidoa akana nah kabuktosan itu si ahad eta yasilu tepi itu si ahad ilama kana perkara bikaisin anu tetep dina kantong hatta yufadho tuluy diudarna al khatamu tutupna fayaquluna tuluy ngadawuh itu ahlul mauqif lan teu fayaqulu tuluy ngadawuh itu Nabi Isa inna Muhammadan sanyana kanjeng Nabi Muhammad eta khatamul anbiya anu jadi panutup pirang-pirang nabi
wa qad wafa sareng nyata nyumponan itu nabi al yauma dina ieu poe wa qad ghafara sareng nyata ngahampura saha Allahu Gusti Allah lahu ka Kangjeng Nabi makana dosa takodama anu bakal itu mamin dan bihinya tanah dosana Kangjeng Nabi wa masareng kana perkara ta'akhara anu narima paneuri itu ma utu kudu datang aranjeun kabeh ka Kangjeng Nabi kaya tuluy datang itu ahlul mauqif ka Kangjeng Nabi paya kudu tuluy ngadau Kangjeng Nabi ana ari kami eta laha ngamilikan syafaat umati ari ieu eta umat kami umati ari ieu eta umat kami sumaya khuru tuluy ngajungkel Kangjeng Nabi sajidan hal sujud tahtal arsi dina hanapeun aras kasujud di salat sapertikeun sujud dina salat payu qalu tuluy dicaritakeun naon ya Muhammad hei Muhammad irfa kudu nyengkatkeun anjeun roksaka kana mastaka anjeun wasal pek menta anjeun tuto maka dibere anjeun waspa sareng kudu nyapaatan anjeun tuspa'u maka ditarima syafaat anjeun payurfa'u tuluy jengkatkeun Kanjeng Nabi rosahu kana mastakana Kanjeng Nabi wa yasfa'u sareng menta syafaat Kanjeng Nabi fi fasdil qada dina mutuskeun hukuman suma inna ahlal mauqifi tuluy sanyana ahli mauqif eta yan soripuna budalam itu ahli mauqif min hadal mauqifi tina ieu tempat cicing ilal hisabi kana hisaban walayana lusarang teu meunangkeun sayan kana hiji perkara min hadal hauli tina ieu pake usaha al anbiya pirang-pirang nabi wal auliya usarang pirang-pirang wali walasa irol ulama isarang teu sakakarina pirang-pirang ulama liqaulihi ta'ala karena dawan Gusti Allah ta'ala la yuhzinuhumul fazl la yuzinu teu merihatinkeun hum ka itu anu kabeh anbiya wali ulama naon al fazmu ka kaget al akbaru anu gede itu fazmu fahu mangka ari itu anu kabeh eta aminuna anu salamet kabeh min adabillahi tina siksana Gusti Allah lakinnahum tatapina ari itu nu kabeh eta ya khofuna mikasieun itu anu kabeh khaupa ijlalin kalawan sieun sabab ngagungkeun wa idomin sareng tegas ngagungkeun wakilan sareng dicaritakeun naon innala disanyana perkara yudahabu anu berangkat itu lagi ilal anbiya'i ka pirang-pirang nabi ditolabi syafaat pikeun menta syafaat eta ru'usa ahlil mauqif pimpinan ahli mauqif wa masareng ari perkara baena ityanihim anu tetep antara datangna itu ru'us mina nabi ila nabi nepi ka nabi anu sejen eta alfu amin 1000 tahun wakila sareng dicaritakeun naon Allah di ari anu yas'a ngalakonan itu ladi lil anbiya'i ka pirang-pirang nabi fitolabi syafaati dina menta syafaat eta al ulama pirang-pirang ulama al amiluna anu amal itu ulama wa hadhihi syafaatu sareng ari ieu syafaat eta umuman itu syafaat jami al khalqi ka sakabeh makhluk min insin nyatana manusia wa jinin sareng jin wa mukminin sareng jalma anu iman wa kafir jalma anu kufur min hadhil ummati anu tetep ti ieu umat wa min ghairiha sareng ti salianti itu nu kabeh walidalika sareng karena itu ta'umu syafaat tu sama di ngaranan itu syafaatul umma pengaran syafaatul umma wa ya sareng ari itu syafaatul umma eta awalul maqami kawitan martabat al mahmudi anu dipuji itu maqam ayeuna ditegasna anu yahmadu muji hu kana itu ladi fihi dina itu awalul maqam saha al awwaluna jalma anu tihla kabeh wal akhiruna sareng jalma anu paneuri kabeh wa akhiruhu sareng ari akhirna itu maqam eta istiqraru ahli jannah tetepna ahli sawarga fil jannati di sawarga fil jannati di sawarga wa ahlu nari sareng tetepna ahli neraka wa ahli nari sareng tetepna ahli neraka fin nari dina neraka
wa tajma'u sareng kumpul saha al anbiya pirang-pirang nabi saha al anbiya pirang-pirang nabi hina idin dina itu mauqif tahta liwaihi dina bawaheun bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi syafa'atu muqtasatun wallahu